lagu neposi jadi hayang utah aing. Gini kayak Bang Cepot. Goblok disebut mang didagor ku aing. Emangna sia alo aing. Matak naon sia teh ngajedog di ku goblok. Bapak sia geus kolot geus bau taneuh ditinggal-tinggalkeun. Beda-beda teuing. Ya abdi yang nonton saya marah. Iya, siaman ulah nonton saya marah. Eta mah nonton saya marah mah keur jelema dewasa. Siaman nonton tai muning di itu dihanap. Beda-beda teuing, tai muning rame lamun ditepung kaleur mah. Dalar geus gelut. Ya tapi pan abdi yang nonton saya marah, cenah nonton garelut. Bang Cepot. Aisyah kai teh emang goblok. Beda-beda teuing, emangna aing teh emang sia. Emang mikir sia teh. Beda-beda teuing. Alah anjir ditonyok. Aduh, cing sabar. Naon si sabar-sabar. Ente Mang Cepot. Nyebut mang sakali deui ku aing disetrum sia. Hayang disebat naon atuh? Aa. Komo goblok. Aa si teh emang sia teh adi aing. Nya saha? Oh bos. Oh nya tuh oh bos. Tuh pan ngeunah kana hatena ge. Omat sia jeung dewek ka itu ulah ngahiji. Maksudna kumaha? Heuh ulah ngahiji, jarakna 1 kilo. Ulah bareng aing heula. Tapi dah yang sareng jeung oh bos. Mumul. Sakitu bau hangru isi teh ulah kompoy jeung aing. Tapi abdi mah yang sareng oh bos. Tah sudi najis teh goblok kitu teh. Bida-bida teh geuleuh aing teh. Asia teh ka bida-bida teh rujit. Matak naon ngecedog di goblok. Ai. Gitu atuh kudu akur jeung dulur mah. Nya. Cir. Mang Dawala. Akur jeung dulur batur salamur. Jeung baraya batur sadesa. Meni mirip kieu nya duh. Budak-budak teuing mun diseuketan gitu. Sok sia, 1 kilo jarakna. Yang sareng oh bos. Montong. Mau diberi duit ku aing. Ayo tuh. Aing ku duit eleh wae. Aduh ampun aing. Ayo bareng ya aing. Ya ayo tapi hayang diakun. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tengukur ka kujur, tengumang ka awak sia make jeung hayang ngahiji jeung menak. Dabina-bina teuing hayang ngahiji jeung aing goblok. Make jeung wawanianan si teh. Make jeung hayang diakod ku aing, dagor ku aing si teh. Bina-bina teuing hayang diakun ku bos. Mumul. Nyabak sia ge aing kudu kumaha 7 kali. Utan hongko. Aing teh maneh nyaho aing teh anak CEO. Anak Kaisar Rohman. Mun maneh nyaho turunan naga aing teh, lain turunan cacing. Beda-beda teuing si teh. Abdi teh hayang diakun. Mumul. Mau beri duit ku aing. Naon Kang? Masuk atuh. Sok. Dakon. Sok. Buk. Naon? Di mana-mana di akun mah di tukang yang dihareup. Da bos mah teu puguh mana tukang mana hareup. Beda-beda teuing sia teh ka aing teh. Aing teh menak. Beda teuing. Sok buru-buru. Yakin sama ada duit? Abdi mah tara bohong. Sok. Mau nyokot penyerang sia. Sok. Sok buru. Mata aing tong ditutupan.
Oh nyapunten atuh bos. Nah, sok dina tah, tak gitu sok. Sia jeung bau lauk di situ. Oh. Ayo. Burat si teh doraka teh kolot si teh naon teh. Awak teh anjir burat kieu. Sok. Atuh leumpang. Mengke atuh si teh. Mudah-mudahan teuing si teh sok. Iya. Oh bos. Naon? Yang kieu. Allahu Akbar. Sok turun. Hah? Turun. Ali yang kieu di dieu. Ecakeun sok ecakeun turun. Hayang kieu di dieu. Turun setan. Hayang di dieu. Allahu Akbar. Jeung bau lauk si teh. Turun. Hayang Turun. Goblok tendel gitu sia. Aing reudeuh ke sia. Hayang kieu di dieu. Allahu Akbar. Turun. Mau dibere duit ku aing. Heuh ketua aing kieu. Teka catur di jalana Astra jinga sareng dawala oge budak puncir. Sanaos mineng nyimpang ka warung da puguh Astra jinga jajan wae. Parantos dumugi nyata di alun-alun negara tirta dahana. Atuh ieu budak kuncir nepi ka atoh kayaanana nepi ka ajrag-ajragan ningali saembara blabar kawat anu jago. Alah, Bang Dawala. Cir, Resep ningali nu gelut Bang Dawala resep pisan. ari Mang Cepot mana? Jajan bakso. Nya, da jajan wae minta duit wae ka aing. Nya, Sabaraha kali jajan basona? aing jajanna mah sakali minta duitnya 10 kali. Heun bae asa rido we. Aing rido mah rido gitu. Nya alhamdulillah. Ari ieu teh saya marate Mang Dawala urang can apa itu Mang Dawala cai marate itu merebutkeun naon sih? Ieu teh marebutkeun istri Istri teh awewe. nya. Awewe wae diparebutkeun kawasan Allah deui. Nya da geulis meureun matak diparebutkeun oge. Ah, awewe mah sarua kitu kene Mang Dawala. Nya da geulis. Tulis mana? Tuh tinggal itu. Anu mana? Tuh tinggal itu dipajangkeun di papanggungan tuh. Anu mana? Itu tuh. Eta mah si Iput atuh. Heuh eta geulis tuh. Lain itu nu itu tuh. Anu mana? Itu di panggungan tuh. Tuh tinggal itu. Nu duaan tuh nu calik nih tuh calik nu tukangna aya eman tuh. Tukang kopi mah gede awakna itu mah leutik. Pinasti kersah yang dumampara. Barang ieu budak puncir ningali kagelisanana Dewi Dahanawati. Ngadak-ngadak aya rasa nu beda dina manahna. Birahi anu ngawitan ngancik dina atina. Duriat anu munggarannya yang dina manahna. Jing sararedet jajantungna tutunggulan ieu budak puncir. Alah Mang Dawala meuni geulis. Matak diparebutkeun ge geulih cir. Meuni geulis Mang Dawala. Nah, jadi kieu. Naon cir? Nah, Mang Dawala ari bogo ka istri kumaha? Mimiten teh sesebelakan hate teh cir. Ah, sarua. Alah, nah Mang Dawala ningalina hayang caket Mang Dawala. Cir ulah cir. Cir. Hayang caket Mang
cer Yang jaket Mang Dawala ningali. cer ulah cer loba penjaga cer kumaha sia goblok kebeda-beda teuing da bareng care paengan lanceuk aing geuleheun morogo cer ai kabina-bina teuing aduh aing malum murang kalih daya nu nyarek ieu tras-trasan nyamperkeun kana papangungan beuki deukeut beuki gede rasa cinta anu munggaran tresna anu munggaran ka Dewi Dahanawati budak buncir nepi ka kaedanan kayanana nyata nyamperkeun Dewi Dahanawati anu aya di papangungan jadi paneuteup sadayana lalaki memang geulisna kawanti-wanti budak buncir tras-trasan nyamperkeun anu tungtungna dihanapkeun papanguan karasan ieu panggung teh kahlangan ku pager atuh ieu budak buncir nyangheui dina pager bari sotsana seukeut geugeut ka Dewi Dahanawati Alah meninggalis Gusti nu agung ieu marana nu sebut bogote Allahu Akbar menemong lesot ieu pameunteut ti anjeunna Gelis Dahanawati Neng lami-lami Dewi Dahanawati ngareret ku juru mata margiasa kaganggu aya jalma tras-trasan merong ka Dewi Dahanawati Bibi Man Nen tingali di kana peta makhluk naon merong wae ka kaula anu mana Nen tingali eta dina pager eta makhluk naon meninyang heuy kitu melong wae ka kaula anu eta Neng nya eta teh naon eta teh bangkong korodok Neng eta teh bangkong korodok leres amit tingali merong wae ka kaula bogoheun ka Neng teu sudi abrig-abrigan teu suka prak-aprakan baledog Bibi Man baledog seblok kucai Bibi Man seblok tingali Bibi Man makhluk goreng patut teuing aya nu kitu sok nyilakakeun henteu aya nyilakakeun mantengan sok ngajebian amit Bibi Man amit baledog Bibi Man baledog meni rujit tingali dengan rujit melong wae bogoheun ka Nen amit seblok Bibi Man ku Cipanas lah molotok atau lebih setrum ku casan lami-lami ieu budak buncir da puguh jerona begatot gaca Tari Gatot Kaca kagungan ajian Sabta Pangrungu Sabta 7 Pangrungu Pangdenge Pangdanguna ieu budak buncir 7 kali lipat jalma biasa sanajan ieu Dewi Dahanawati gegere nyeman nyebut bangkong korodok jelas kadanguna ku ieu budak buncir atuh ngadupak kana mana ngabetrik kana ati melit ngait ngaruruhit tina ati sanubari
Kermah kakara bogoh ka istri seolah-olah ditampik sapajodogan disebut bangkong korodok. Gusti nu agung muni nyeri hati. Cing sabar cing. Nabi panggilna disabar-sabar gese. Lah cing sabar yakin cing. Disebut bangkong korodok. Ya cing sabar cing. Pilalayan Danawati. Dedeh teuing itu ceng. Ngaju bentang ku asibung paledog pake ku mending jog-jog neureuy buah loa. Pamohalan kedah kapi milikku. Pamohalan kapi milik kaing nyebut bangkong korodok. Dedeh teuing cing sabar cing. Cinta nu mengaran kapegatku bangkong korodok. Cinta pertama tumbang oleh bangkong korodok. Cing sabar. Dewi ada yang harapan musuh ribuan aing jeung tibatan nerima rasa modeki. Dedeh teuing itu ceng. Danawati Tangtos nyeri bulan. iri. Ieu budak buncir bari socana rembai cimata. Teu sadar masehan pipi. Teras lelempangan bari jeung tetep manteng mayeng hatena ka Dewi Dahanawati. Anu memang jauh tanah kalangitna pikeun ngahiji jatuh krami. Pilalayan disabar-sabar ge ese aing kudu kumaha nandangan. Bibi man tingali bangkong korodok tetos da aya. Nya Mereneng sieun. sieun kunaon? Sieun kunaon bangkong korodok teh bibi man. Sieun ku panggung neng. Banyak ya Pak. Sing budi ojo. Anu totohan ngabelan landangan katunggarakan cinta tresna timbang umur tersangka bela nogencan. Melaksanakan ibu hajat bapak hajat anu bagus dapalin tangan ari melaksakan ari palintangan bapak leran pangasna Nyangakeun kanggo kapangertana sanajan Bapak Hajat acucu ulah Abah didu SJS aya di kantun Bos mulang Henry masih kene sanajan di kantun mulang kasayan mual musnah ibu hajah maya sate maranggi kasayan mual musnah sapanjang urang gumelar haji dedeh hakepet tenda ulah kenat jeung ikhtiar ilmu tungtut dunya siar nu goreng perlu disiar meser salur tadi ukur Pak Haji Robi bos bengkel disebit di anggoang tekedah seurasaur welas asih paridam nyangakeun kanggo kapangersan Abah Didu pawakil kebon sereh kebon eri Kang Cepotril Garut tangkal keur dibengketan mun mikawe repeh rapi Bapak Ade Saipullah demonaka selamatan ari tong kaleuang loba besi naon saladeuna anggur nying
pangersana Pak Haji Rohmat Digang Hidayatullah parinding kali ti Ibu Karlina peuting ulah. Haji Kodara Cicadas Karawang panglantungan pasosore hirup resep silih geuing kana jalan anu sae bos Hendi kana jalan anu sae Dewi Sinta Dewa 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 Rama ye ye Arek kasasar Gan kaalas roban Allah Dewi Sinta Dewa 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 Rama ye Arek kasasar mah Pak Haji Asep Junaidi kaas roban geni Sayang dari sayang Mang Boleh. Mika cinta kasasama Bapak Rohmat Hidayatullah nganggo dasar kabangsaan Ari Mika cinta Ari kasasama nganggo dasar kebangsaan prang pring prang pring bintang kukus jadi tilu ngiring abdi ngiring ngajan pupus Bapak cucu Cakra Cumarana Bade milu Prangring prangring bintang kukus jadi dua ngiring abdi ngiring Mana nih? ngiring abdi ngiring najan pupus da abdi bawa Pak Haji Obos Bulan. Ari kamana mah Ari kamana mah kemana jalan Cibubur Pak Haji Obos hatur nuhun Ari rek nanjak mah kacimandiri aya nama again Ari kamana mah Ari kamana mah kamana abdi
man ka itu aing kemai panagan reak patong dibawa ka dieu bibi man. Pandagan reak. Kabina-bina teh bibi man panagan ge kitong dipake deui. Goongan. Manya amni eueuh gonggongan acan. Eta teh tukang gong teh si Apud. Ada teh bibi man tinggal di bangkong korodok teh geus init bibi man. Timalan nen. Meni bagja geuning bangkong korodok geus eueuh mah meni tenangkan hate. Leres meni kabina-bina teuing. Tingali paman patih bibi man kiwari ngalawan para patanang beki luar biasa patanang garagah bibi man kaula paur. Tenang nen tenang. Omat bibi man panagan itu dipake deui. Waduh. Arah meren dua putri alam. Rek cara kumaha aing keur ngadang-ngadang lagu menasa diparieuskeun. Juragan putri arah. Kabayang bibi man keur ngarokongeun nah tuli pareuman mending ini hate. Tos neng tong kaleuwih. Bibi man. Siang beki rame kaya anana antawis patanang sarangi jago saemara nanging hijau kita yang mangap mulia sadayana jadi pacunang itu ujaring carita patanang anu pamungkas dina danget ayeuna dina dinten ayeuna daya sanesnya teh negara ujung Maruta Kakasi Jaya Maruta kiwaringan tosan giliran anu pamungkas. Jigana poe ieu Dewi Dahanawati bakal kaboyong ku kaula. Bener we nepi ka geulis kitu deui. Beki deket, beki nyai-nyayan gitu pamenteuna. Bagja. Patanang anu pamungkasna dinten ayeuna. Jaya sanesnya eta Prabu Jaya Maruta. Saking negara ujung Maruta. Dagening. Ieu kaula. Iya. Si Ucir kemana tak banyitnya ampun pisan carekeun pisan makaning bapana me hapekeun ka kuring deuleu nya si Aka eueuh deui dibara duit ke si Ucir les teh eueuh aduh Gusti ngan tadi teh meuli kopi ceng sia teh ting kemana Kopi celek. Lain yang pantesna keur kieu teh nya wing keur kieu teh juragan anu mageroan dawala ieu kuring di awang-awang keur nongton juragan anu daret deui rete kaluhur eueuh leuh ya bener eta jago saemara lain bantrak-bantrakeun leuh ayeuna tuh ngalawan buta gede dulu luar biasa dulu tepugu aing hate inget ka si Ucir ka mana nya Uyahan anu nonton nyata ieu patanang anu pamungkas Jaya Maruta seret Sumera dan banting pinantingan lir muning narakitan lir kuda papasangan hidup jago hidup jago saya marah wayu wat hidup jago hidup edan ayo ayo hidup jago hidup
luar biasa. Wai. Olah. Wah. Haketenera aningali haketenera aningali ningali ingkang sami padangalaga ya ingkang ngalaga ingkang sami ngalaga Giri Lusi lan Paingan Giri Gunung Lusi cacing Paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan eta jago saya marah anjir eleh teh ya yang tibatan aing putus harapan pengas harapan aing yang tibatan mawa paisan kosong aing leuwih haderek nyen reka perdaya poe ieu itu Dewi Dahanawati anu dipajangkeun dina papangungan di mana badega kerlenga diculik poe hai para badega ayo nyalingker ka tukang nyalingker ayo nguningakeun ka sadaya para penonton jalaran patanangna parantos sanaosana waktu masih kena siang ieu sayemara ditutup ulah waka ditutup atuh sia atau ditutup sia namanya kita dasar kaulah ieu dagang sia namanya dasar sia ulah tutup sia semua hendak kumaha atuh patanangna ge parantos Cik kumaha carana cia carana cia lah teruskeun cia cia yang lalajokeun yo cia punten nu lalajo eta kalau lagi apa lu tadi itu wayang bawa deui ku sia Jika atuh sia kumaha sia lamun anggar ditutup urang demo we demo iya Prabu dahana dewa barang ningali riweuhna penonton lajeng ngadamel serat utawi walapatra nyaeta neraskeun ieu sayemara kalayan peraturan anu anyar itu dina ieu walapatra utawi serat atuh lajeng we disaraku jago sayemara kasep paman sakrap aya naon paman keke ulah waka ditutup kasep ulah waka ditutup aya naon paman mangga ieu mang teh kautus ku maharaja nyadakeun ieu walapatra tarbisrat paoskeun ku salira sae mangga paman mang rek istirahat teh mangga mangol tekirang sareng telangkung ieu unggalna serat nyata ti maharaja langsung diteken ku raja nyata pikeun raskeun ieu sayemara itu ujaring carita Maca ya naunya nguningakeun ka sadaya para penonton aya warta anu matak gumira kanggo sadayana aya naonnya sia wireh sayemara diteraskeun hidup nuhun sia bagus sekali teman sia aduh kaganggu teh aku jeung nonton eta
kalayan patanangna dibebaskeun. Bebas kumaha ci ayo. Saha wae urang mana wae nu kumaha wae sanaos budak angon anu mikahayang ka Dewi Dahanawati oge bisa ngelekeun jago saemara bakal langsung ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati tertanda Mahaprabu Dahana Dewa. Ya hidup Mahaprabu Dewa hidup. Mangga diantosan 2 jam kapayun upami teu aya ditutup. Mangga. Ieu budak kuncir anu nuju aya di tengah sawah. Bari jeung ngalamun kayaanana emut ka Dewi Dahanawati. Malum budak kuncirnya Gatot kasangakungan sapa pangrungu eces jentreper telah ngemang boleh peraturan saemara dibebaskeun kayaanana. Atuh budak kuncir bingah maksad bade ngiring saembara. Dibutuhkeun araraweuh. Mang Dawala. Mang Dawala aing kumaha aing ngiluan saemara Mang Dawala. Mang Dawala. Cer, Alah, Mang Dawala ka dieu. Mang Dawala. Mang Dawala. aduh, di mana wae maneh? Kabina-bina teh di tetangan kumang. Mang Dawala, Mang Dawala. Naon? Ya, geus tegedan areun abdi ti mana nama. Naon? Mang Dawala, aya Bagja. Bagja naon? Mang Dawala ieu saemara teh dibebaskeun Mang Dawala. Saha wae urang mana wae nu kumaha wae ceuk bari basana budak angon anu mikahayang Dewi Dahanawati bakal langsung ditikahkeun. Geus kitu ngajak teh goblok atuh. Tenang. Bakatingku atuh Mang Dawala. Atau naon? Ieu teh saemara teh pan dibebaskeun. Heuh, pan mangga apal. Apal? Heeh. Tah Mang Dawala Naon? hayang miluan saemara. Allahu Akbar. Maksud maneh teh naon? Hayang miluan saemara Mang Dawala teh bogo ke Dahanawati. Maneh cir. Aisyah kumaha make jeung hayang miluan saemara? Hayang miluan saemara Mang Dawala abdi bogo ke Dahanawati. Mangge bogoh tapi mung miluan sanewara. Lain sanewara saemara. Sanewara Sunda kegonjakan. Hayang miluan saemara Mang Dawala. Ulah cir. Ieu teh keur kolot. Saemara teh tong boro maneh bebenyit raja-raja arele. Ah, rajana baralagu. Montong. Hayang miluan saemara atuh Mang Dawala pangdaftarkeun Mang Dawala hayang miluan saemara. Tok sosoro kojor. Hayang miluan saemara Mang Dawala hayang miluan saemara pangdaftarkeun Mang Dawala. Perjalanan iding terasa sangat menjadikan. Saya Abaso teh kulimis itu. nggak ada tangga aing timur di bara laut. Hah? Lain bat, ieu ti mana geus kulimis kieu teh? Jajan Geus di rumah ngomong geus mandi. jajan baso teh kulimis anjing. Jajan baso di mana? Jajan Nah, udah wala bara laut kieu eta si Ucir. singkat langsung. Macem-macem ka sia namun teh. Kelah ngomong teh jodoh ge naon. Macem-macem ka sia dagor ku aing. Oh, masih lagi hayang deungeur ka sia teh. Bener-bener teuing. Naon ari obos ya pot? Lain ulah waka gentas surupaten ulah jebret-jebret we. Heuh naon macem-macem ka sia. Lain macem-macem leuwih ti macem-macem tuh. Komo kitu mah. Naon? Si Ucir, heuh naon? Hayang miluan saemara. Saemara naon? Heuh saemara ieu pan saemara teh dibebaskeun. Dibebaskeun kumaha? Saemara teu ngadenge. Lah. Keur dibedeng jadi teh. Keur ngaracik upan.
Dibebaskan kok pokoknya saya marah teh dibebaskan ada mah saha wae bisa miluan. Tuluy. Si Ucira yang milu saya marah. Allahu Akbar. Tayo kapatut na babatok siya. Siya teh yang milu saya marah. Yang ringan saya marah tuh bos. Cingukur kakujur ngumang ka awak. Cing nalipak maneh sia teh cing aca diri. Maka jeung hayang miluan saya marah. Sia teh hayang bodar. Nah. Naon? Cenah miluan. Cenah miluan kumaha lamun paeh eta nu dipiharep. Kesempatan emas keur urang. Lamun paeh kumaha bae eta nu diharap. Jeung diripatan dipaehan ku urang dosa. Sok da nyenyakin satina hate maneh yang maehan. Maneh we. Ah teu kompak berarti sia jeung aing. Ya. Kan gua aing padaftarkeun cenah ulah bisi paeh paduli kumaha aing. Cir. Kumaha bos? Bener disarek milu saya marah. Sia mohon. Pangdaftarkeun ku dewek. Alah, bos nun. Alah, bos nun. Suneula. Montong goblok sun-sun naon teh. Hayang disun. Alah ieu teh laras. Pangdaftarkeun ku aing. Moal naon? Cenah paeh. Doraka bleguk moal. Doraka nang mahan entog. Mang cepot eta bos teh laras ieu teh. Sok daftarkeun ku aing na maneh sileng hayang lu saya marah mah. Alhamdulillah, bos nuhun. Sok dikeun duit pendaftaranana. Nah, itu make duit cicing situ lah. Mau apa sih mah? Oh jadi ieu teh mayar. Mayar situ teh. Sabaraha? 2 juta. Geus rek balanya. Teu leum bisi koplok tuh. Rek balanya deui si goblok. Keur naon? Can baru tadi. Sabaraha? 2 juta. 2 juta. Benar. Ya, abdi aya 5 juta ya canak Mang Cepot. Hah? Aya 5 juta ya canak. Buek. Naon? Aing teh minta teh 2 juta. Ya, ya 5 juta. Ya, di mana mulanganana aing 3 juta ka sia. Bodoh ka hulu-hulu teh nu kieu ya. Ampun, paingan laporna beureum keur SD ieu mah ye. Nya teu naik wae sia teh ka siji teh. Nya di SD teh salah 7 tahun sia mah ye. Yang bogoh ka guru, guru na bogoheun ka aing. Bogoheun naon? Ning aing teu ditek-tekeun. Di mana aing mulangan 3 juta? Sanes teh kedah di pulangan, Bos. Sadayana teh kang Bos. Heuh pan maneh merek aing 5 juta, aing butuhna 2 juta. Aing teh bulangan ka maneh 3 juta. Hayang teh gelap teh kabentar huluna teh goblok tah. Mina-mina teh bodoh teh tulang-tulang. Ya mah sadayana kang Bos, masihan. Oh dewek masihan kabeh. Ya, Aing 2 juta. ya tidinya nyanak. Kurang ngomong nyanak ke tadi kudu nungan mah. Giliran tah. Ya sok canak tidinya. Tuh ikut udah mana tuh. Siap, boleh ikut udah sama dia nun. Iya dah, ayo dah orang daftarkeun modal. Ieu teh bener cir. Aya ngiluan saya marah. Ayo kitu mana tuh. Mangga diantos ku kaula 1/2 jam deui. Upami teh ya dina waktu 1/2 jam ieu saya marah bakal ditutup. Jika daftar belah kedua. Ayo kena daftar kok yang ditulis ini saya marah ayo daftar. Aya nu luncat nyata ka tengah lapang nyata asta jinga sareng dawala. Tak geuning. Bah geuning aya luncat euy. Saha ieu?
Kaula Gatot Subroto. Coba nu gelo ka dari ieu be Gusti. Tah sirina nyinggung hade euy. Pada datang nu kieu beureunya. Wayahna mah jeung sabada urang mah kieu rek kumaha deui. Bade ngiring saya marah mang. Simohon lah. Nah, gue mau jeung henteu mang teh mah.